la illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la illallah la illallah la illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la illallah. Jelema munafik teh kamari dihareup mah sumuhun-sumuhunan tapi di tukang mah mereupa. Dihareupeun mah siga pisan anu luluh, dihareupeun mah pohara. Di satu kangen mah justru nyana nu nyin ekses-ekses. Mata molotot tapi lempang mundur. Keuyeub karakter munafik teh keuyeub ai matana mah keluar tapi mun ditoel mundur eta keuyeub mantak di urang loba keuyeub di lembur urang keuyeub loba di negara lain loba hampir kabeh keuyeub loba negara batu urang mangan sakola doang ka negara batu tadina mah bagus barang balik di negara batur jadi keuyeub. Ieu ya jelema-jelema kuari mana anu kurang bisa dipercaya. Hese. Hayang mercayakeun jelema teh hese boh di politik maupun di ekonomi. Ih, geus hesena lain lalagaan. Di politik siga we nu rek ngurusan bebeneran hayang jadi DPR teh barang geus jadi mah masyaallah. Hese dipanggihan jeung hese ditanya-tanya aca. Kaca mobil lagi dihideungan. Geus teu meunang. Pohara. Tah, eta kan ngaranna keuyeub. Lurah gitu kan. Memeh nama pohara jasa bareng geus jadi lurahna ya Allah ya Rabbi. Bapak keuyeub. Di luhur atuh kitu beureun bupati ge indung keuyeub. Jadi hararese ku ari urang deuk percaya ka saha di politik hese. Ekonomi beus siga duheuh we kerjasama kabelah dituna masyaallah kan. Ulah kerjasama nu gede nu leutik bae. Nu tadina 10 juta bener tadi mah utang hitung nama. Sebulan 2 bulan bener nginahin we nanti 3 bulan bener kene 4 bulan lep eueuh jelemana eueuh kontrakan ge teu dibayar ambalayah ku ari jelema nu kos kitu masyaallah kiai ge kiai keuyeub loba kiai ya Allah ya Rabb hese ku ari neangan kiai anu tatongkol keuyeub baru urang jadi teu percaya ka kiai ge. Komo kiai anu geus saju cicing di MUI hese percayaana. Di depan hese di yayasan. Di kiai nu biasa ge cara pasantren kieu geus sararese. Keamanatan duit sholawat bae kudu leungit. Sholawat. Masyaallah. Keamanatan duit pidyah laleungit. Gusti Allah nu kumaha? Kepercayaan urang kuari ngaji lain teu bisa tapi bisa ngan teu dipake eta teh keuyeub nu ku situ ya kiai lagi panbo pohara jasa boga showroom kiai boga showroom teu sabar asli showroom HP doang hese urang ieu anu asli jasa Gusti tah munafik teh bencinya luar biasa ka Kangjeng Nabi. Benci teh lain lalagaan, keur mun bisa mah dipenggal. Munafik teh beuheung Kangjeng Nabi. Ku benci-bencina. Aya dihareupeun masyaallah. Jubah dage ngangsar ka malah jualan jubah. Hebat atuh munafik mah. Tapi di satu kangeuna kurang-kurang nama Kangjeng Nabi teh
Yang munafik bencina pohara aja sa Kangjeng Nabi. Ari mukminin mah sahabat cintana pohara ka Kangjeng Nabi. Beda tah. Munafik mah bencina pohara ka Kangjeng Nabi. Sahabat teh cintana pohara ka Kangjeng Nabi. Nah, nu matak dua karakter ieu teh digambarkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Digambarkeun. Mana? وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. Ieu teh gegeyan, ieu teh penghinaan supaya orang-orang kafir, orang munafik tambah bencina ka Kangjeng Nabi. Atau minimal orang-orang mukmin bisa ketarik ke orang-orang munafik. Dakwahnya ada, dakwah. Matak bahasa lagi ngagegeikeun. Ketika Kangjeng Nabi diturunan ayat wahyu caritakeun ka para sahabat, munafik teh pan ngadengekeun. Tah kamari kan nurun-nurunkeun ayat-ayat perang. Ya. Jelaskan lu kamari. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jeung ayat-ayat nu lain ketika turun ayat, turun surah-surah kumaha munafik ngomongna kieu cenah. Cek munafik teh ye sawarehna ya nu ngomong kieu ayyukum zadatu hadhihi mana di antara maraneh kabeh anu tambah-tambah iman ku turunna ayat. Ayo coba atap ayat eta apa nurunkeun diturunkeun ayat teh tambahan ka iman maraneh. Ayo coba ke orang-orang munafik nyana ngomong, heuy, ayat itu geus turun, surat itu geus turun, nambahan iman teu kemaraneh. Kan kitu ngalalagaankeun. Katau ka para mukminin, bejana lamun turun ayat, eta teh nambahan iman. Ah, kuari tah ayat tu kamari kumaneh kadenge. Cenah. Cek Muhammad ngomongna, hei, jelema nu ariman. Fattaqul ladzina yalunakum minal kufar. Kita merangan kupar eta tambah iman teh kaman aing mah deuk nanya bae ka sia. Ayo coba sia bebeja nu sabenerna ayat eta nambahan iman teh ka sia. Ha decak mah teu. Lamun teu nambahan iman deuk naon iman ka Muhammad atuh. Bohong sama Muhammad bagus. Tak kafir mah ngahihileudan, munafik mah ngahihileudan terus datang ka kuari. Lamun aya jelema greget jasa ka kiai ngahihileudan di lembur. Tah. Sia eta kadenge ku sia kiai ngajakan muludan bae, kadenge kan? Atuh deuleu ku sia bade pertan titah iuran, atuh kiaina mah tuh nyeun dapur. Maknya kiai teh kos kitu. Kadenge ku sia eta mah lain kiai teh mah kos kitu mah. Tah ngahihileudan padahal mah kiai mah tuh nyeun dapur mah duit nyana. Nyokot duit eta doang setik. Nah, eta mah eta tah kiai nu aya tah. Tuh ya, Masya Allah. Bapak Asjaya Kampung Bunder supaya pulang sebab saudaranya meninggal. Saudaranya meninggal namanya Waiding. Wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tah, ieu ngahihileudan lamun jelema teu resep ka kiai langsung we ngomong. Dah. Muludan rajaban teh kiai haji deuk bangun masjid. Urang keneh bae kapan nu dipertna. Eta mah kos kitu mah lain ngadirikeun agama lamun deuk mah kiaina bae urang mah teu kudu. Kiaina bae ja kiaina ge boga duit atuh geus bae nu nyana heula pake. Kok ieu mah ngajakan ka urang kiaina mah tilok mere. Lain kiai teh mah kos kitu mah hileud teh aya bae. Eta mah hileud kita taruh tah mah. Nyawa hileud kita taruh. Mah hejo teh gede.
Gila kamu kita taruh. Lamun ngarayap ka dieu getek ateul. Jadi kita taruh. Tadi lembur teh lamun aya nu kos kitu geus bet kita taruh tuh budak. Eta budak pek mah kos kitu bae. Tapi lamun anu resep ka Kangjeng Nabi bobar. Resep ka kiai mah keur carita ku hari bae di lembur urang atuh pohar. Tambah ka resepna makin aya maulidan, makin aya rajaban, makin aya pembangunan, anu syiar-syiar agama makin resep. Ieu mah keur carita nu kajadian di urang. Lamun kiaina bener. Lamun kiaina teu bener mah kaya ning kiaina nyieun yayasan. Teu kudu tamat, kudu disumbang. Sebab yayasan mah lain pasantren, PT eta mah. Aslina mah PT teh kajen kakaler ka kidul kawetan ka kulon ge jauh nu gratis. Oh nu gratis tah mah PT tah mah meunang ku urang disebut PT Mahad. Poh cenah kiai mah kejem, aing mah kadang-kadang kejem. Aslina seperti eta. PT tah mah. Poh cenah kiai mah so amat so aing rasakeun ku sia. Ya aing ngomong kos kitu teh menang noah heula. Lain saomong-omongna. Benang teh leluhur aing teh. Ayo sia datang ke aing aing dibejakeun sia. Kana raka sia. Tuh saya masuk ka jungaluran. Ngajeroan cenah kiai mah. Geus aing mah moal ngadeukeutan kieu mabur sia ka ditu. Aing mengundang henteu naon henteu ngaji ka dieu. Pamarentah ge ku aing dicarekanan bae mun deuk teu hayang bener indit ulah ngaji di dieu. Indit, ieu mah jang nu sarusah bae urang mah. Atuh jang nu sareuh pejabat teu kudu ngaji, yayasan teu kudu ngaji. Urang mah nu susah bae, anu dagangna rugi malulu. Ieu urang mah geus, jadi di akhirat teh sakalian ka sorgana teh heula. Geus mending nu sarusah aja aing mah ngeunaheun, sacablakna sungut ngeunaheun. Anu susah mah anu kasinggung. Sia susah amat emang ekor. Jadi tagan politik teu ngarti politik, ekonomi teu ngarti bener. Tah aing mah hayang ngaji jeung nu karitu. Ngeunaheun asana kana dadas teu aya senep teh aya. Enggeus, aya bangsa jeung nu karitu mah teu meunang kasinggung saeutik nu mantak ulah ngaji. Enggeus, teu kudu ngaji ka ditu bae. Kiai Golkar loba keneh. Kesual ka ditu, Kiai PDI loba keneh. Enggeus ka ditu sarombongan. Nyaho ka bener jago aing. Cenah kiai bosok sombong. Ih, sia mah lain sombong aing mah. Emang kadang kos gitu. Budak haju kos gitu sih. Kayak gara raji betul lah. Deuk saha, deuk kasinggung da subodok. Pokona kitu beta mah. Ugu boro-boro boga yayasan urang boga pondok pesantren kieu ge hese benerna. Hese jasa, Masya Allah. Urang ngabedakeun murid nu sugih jeung nu susah bae bakalna dicarekan ku Allah. Carekan, ieu mah santri mere bae, ieu mah henteu bae, jadi bedakeun dicarekan ku Allah. Sia teh deuk ngadidik kapan deuk neangan duit. Lamun deuk neangan duit mah ulah nyieun pondok pesantren cak Allah teh dagang toge sia ka ditu. Coba lamun di akhirat dikitu-kitu kan sieun. Atuh komo yayasan tah emang tah mah asli deuk neangan, asli tah mah deuk neangan, asli tah mah deuk neangan. Dicacakan kos kieu bae sakieu hesena sieun. Masya Allah bisi engke urang ditegor ku Gusti Allah deuk ngaji ngamacakeun kitab apakah sia teh deuk neangan duit bisi dikitukeun sia deuk neangan duit make target atuh ka ditu. Setiap santri nu datang make uang miftah teh hartina uang kunci. Jadi lamun teu dibuka kuncina moal bisa sabaraha duit kana sabaraha duit gegiraan. Masalah ayo keur carita lempengna tuh lamun sakolahan mah deui barodo jelema kos kula ieu lantaran teu sakola tuh bodoh. Aing mah bahasa Inggris bisa ngan I love you doang. Salian teh teh teu I love you hungry teu bisa kos kitu teh. Ai bangsa nu salian teh teh bisa. Tuh ai sakolahan mah pan bisa. Geus kudu bisa ada bahasa Inggris, bisa ada bahasa Arab pakai nipu ujung-ujung. Seurih ya. Geus kapinteran urang pakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah
Orang munafik ngomong saha sih mana sih jelema anu tambah iman anu subur iman ku surat nu diturunkeun ku ayat nu diturun mana celacak sia Quran teh nambahan iman buktina sia merengket buktina sia kan teu nambahan iman cak aing teh bohong teh Al-Qur'an teh tah ieu teh ngageugeukeun ngaheureuykeun kitu emang dasarna ge geus benci ka Kangjeng Nabi mentek dijawab ku Gusti Allah fa ammal ladzina amanu cek Gusti Allah Muhammad bedakeun maka anapun ari jelema nu iman ketika turun surat turun ayat atuh fazadatum imana atuh surat eta teh nambahan kana kapercayaanana nu matak lemban emang litas dikihim biata tadi nage atuh manehanana mapan geus iman geus percaya geus atuh nambahan kepercayaanana tina percayaan awal dari jeung wa hum yastabsyirun bararu ngaku turun ayat selang ku turun ayat ngajadikeun obat kana kolbu na jelema-jelema nu iman ketika turun ayat ka Kangjeng Nabi emang tatani dage geus percaya ka Kangjeng Nabi geus percaya kana Al-Qur'an begitu didatangkeun deui surat teh atuh tambah-tambah keimanana nambahan kepercayaan anu awal teh tadi bari jeung manehanana senang jeung bunga kadatangan surat anu anyar ayat anu anyar teh makin tebel makin gede makin tambah-tambah kepercayaan anak itulah jelema iman jelema iman maksud kitu tapi wa amal ladzina fi qulubihim maradun anapun ari jelema nu di jero hatena teh aya geringan kageringanna teh doputi kodil lemah pertekadanana emang tadi nage teu percaya ka Kangjeng Nabi teu percaya kana Al-Qur'an begitu datang surat datang ayat atuh fazadatum nambahan rijsan ila rizim kageuleuhanana kebencianana nambahan kana kebencian anu awal kufurna tambah ka kufuran deui tadi nage memang manehna geus teu percaya ya ane kufur begitu datang surat tambah ka kufuran nambahan kufur nu pertama bari jeung wa matu wa hum kafirun paraehna ke dalam kondisi kafir naudzubillah min dzalik wa min dzalik masyaallah seperti etalah urang bae urang kuari mah ye kuari mah kan geus teu turun ayat ngan ngadenge begitu ngadenge urayan-urayan Al-Qur'an urangna cinta ka Allah percaya ka Kangjeng Nabi percaya ka